Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 8 welasna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 8 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna pagan tali kolorna bisi morosot merezel antung-antungan di tengah jalan. Tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung. Para wargi sadayana wanci sareureuk budak pakarangan imahna Raden Suryadinata rada lalowong laluasa teu hareureun teuing jiga tadi beurang. Paling oge aya sabaraha urang jawara deui keur dariuk ngalingkung bari pada ngawarangkong ngaler ngidul. Atuh Ki Panca jeung Bajing Sudraji teu miceun waktu deui gura-giru muru ka imah utama. Ngahaja Bajing Sudraji make tergos hideung pikeun nutup jati dirina ngarah para jawara anu aya di dinya teu waranoheun ka manehna. Barang sup asup duanana sing horeng di dinya masih aya sabaraha urang jawara keur ngaliud ngalingkung debat panas jeung Raden Suryadinata. Perdebatan kaselang ku kadatangan Ki Panca. Atuh gancang Ki Panca dibagiakeun ku nu boga imah nyatana ku Raden Surya. Nah sareng sa Ki Panca ka dieu? Tanya Raden Surya. Sareng sobat Raden. Bajing Sudraji tuluy nyolongkrong ka Raden Suryadinata sarta ngakukeun ngaran wanohkeun abdi jalak harupat Raden. Oh nya
Ki Panca Ki Jalak Harupat sok geura caralik heula kumargi abdi teh nuju badanten kene sareng para tamu tebi ieu teh cek Raden Surya nitah diuk ka Ki Panca jeung ka Jalak Harupat alias Bajing Sudraji. Ngarti soal eta Bajing Sudraji jeung Ki Panca gancang dariuk rada beh juru. Saheulaan mah rek ngaregepkeun we heula eusi perdebatan di antara para jawara jeung Raden Suryadinata. Di balik tergos sideungna Bajing Sudraji nyerenge ijiranana tepat pisan sabab jawara-jawara anu keur ngalingkung di dinya teh sebagian gede mangrupakeun dedengkot jawara anu pernah urusan jeung boga gantara kakaitan jeung dirina. Untung manehna make tergos jadi eueuh nu waranohun. Di antara jawara nu aya di dinya nyaeta aya Ki Amer Getih alias Kirai Getih. Eta mangrupakeun jawara katotoh anu mibanda ilmu rongkah aji rengkah gunung. Aya deui Ni Bubu Jelantik. Eta mangrupakeun jawara utama nu asalna ti Tatar Bali. Aya deui Teku Raja Pasai. Eta oge pernah tarung jeung Bajing Sudraji. Di dinya oge nyampak Panglima Rubah Besi. Eta mangrupakeun pupuh utama suku Dayak Borneo. Jeung aya deui jawara-jawara sejena ngan Bajing Sudraji teu pati warano, bubuhan loba jawara nu ngalora. Ku kehadiran para dedengkot utama jawara ti sajuru Nusantara hampir tamplok di Tatar Panyalu. Saluyu jeung ijiran Bajing Sudraji bakal aya tarung ancur-ancuran. Panjalu bisa rata jeung lemah. Ilmu-ilmu rongkah tur anahing bakal barijil ngaratakeun Tatar Panyalu. Salian anu saapal ku Bajing Sudraji di dinya oge aya si Rubaya Lembulawe salaku murid tunggalna si Dewa Pedang Jalakumpai anu tiwas ku Laraspati. Jeung aya deui Ki Surakatuang. Eta si Rubaya jeung Rubaya jeung Surakatuang teh mangrupakeun perwakilan jawara ti Tatar Wetan. Keur kitu pok kadenge aya nu cumarita. Raden Surya, mana muridna si Laraspati teh? Hah? Geuning can aya wae. Nah manehna teu diangkir, teu diundang ku Raden? Tanya Ki Amer Getih alias Kirai Getih. Anu dimaksud murid Laraspati nyaeta Andewi pisan. Upami serat angkiran mah tos didugikeun ka anjeunna Ki Getih. Abdi yakin anjeunna tangtos sumping ka dieu. Walon Raden Surya di barung paroman bingung. Raden, para jawara anu kiwari daratang ka dieu siap mantuan pikeun mereskeun urusan kulawarga Siliwangi. Tapi syaratna tarung Sunda Makalangan ulah ditunda-tunda deui. Murid si Laraspati kudu aya di dieu sabab calon panangtang geus pada daratang. Cek jawara nu sejenna. Nya, pangemut abdi urusan Sunda Makalangan tiasa diulur saatos urusan kulawarga Siliwangi rengse. Perdih Raden Surya. Ah, teu bisa gitu Raden. Sunda Makalangan tetep kudu lumangsung. Murid si Laraspati wayahya wayamut kudu datang ka dieu. Soal mereskeun urusan bancang pakewuh ka kulawarga Siliwangi mah eta soal gampang atuh Raden. Teu bisa kitu Ki Getih. Teu bisa kitu. Kangge tarung tanding Sunda Makalangan sanes di dieu barina oge tempatna.
tapi tempat anu matuh apanan di Tegal Caruban. Para jawara sadaya diangkir ka Panyalu teh kangge disuhunkeun bantosanana pikeun nuntaskeun masalah rerehan kulawarga Siliwangi. Kitu panginten Ki Getih, cek Raden Surya ngajelaskeun. Urusan kulawarga Siliwangi eta urusan rahayat Pakuan, lain urusan jawara di luar tatar Pasundan. Lamun Sunda Makalangan ditunda deui percuma para jawara daratang ka dieu ari sakadar nguruskeun masalah kulawarga Siliwangi wungkul mah Raden, cek Bubu Jelantik. Sakedapan mah Raden Surya Dinata lengah ulang bingung kumaha cara ngajelaskeunana. Sangkan para jawara angkiran pada ngalarti ngarti kana bibit berewit permasalahan kiwari lila-lila bakal ngarembet kanulian, bakal nerekab ngalibatkeun jalmarea. Ku ayeuna memang bancang pakewuh teh ukur kaalaman ka kulawarga Pajajaran ngan kahareupna buat teuing sanu nyaho. Raden Surya badami heula jeung rengrengan anu sejena. Kumaha alusna sangkan urusan beres roes tuntas paragat. Cek istilahna caina herang laukna beunang. Masalah Rajapati rengse pagelaran Sunda Makalangan terus lumangsung teu katunda. Rengrengan Sunda Makalangan nyarankeun pihak kulawarga kajen ngelehan ngagugu kana kahayang para jawara angkiran. Sunda Makalangan tetep kudu digelar, anu penting maranehna daek ngabantu nutaskeun masalah. Sapuk kitu Raden Surya ngarenghap deui laju ngarerep jeung nyang hareup ka para jawara angkiran. Pok kadenge Raden Surya nyarita ku sora teteg jeung tandes. Para jawara sadayana anu ku abdi dipihormat, saatos nimbang-nimbang itu sareng ieuna. Kahoyong para saderek para jawara sadayana sangkan Sunda Makalangan tetep digelar. Pribados atas nami pupuhu gempungan nyaluyuan. Mung acara gelar tandingna ngantosan dongkapna murid Laraspati heula. Pami murid Laraspati tos ka dieu mah nya urang taros. Nah anjeuna bade mertahankeun kalungguhan guruna salaku jawara pinilih atanapi bade mundur nu pastina kada masrahkeun kalung permata giok salaku kagegelan satria nomor wahid di panggung Sunda Makalangan. Kitu panginten para saderek para jawara sadayana. Ngadenge kitu kaputusanana pasemon para jawara barerag deui. Tujuan daratang kadinya lain rek mantuan wungkul karerehan Siliwangi. Anu leuwih utamanya eta kabeh pada hayang gelar tanding Sunda Makalangan pikeun arena jajal ilmu silih uji pangarti. Lamun murid si Laraspati mundur cohagna teu milu ilu biung di Sunda Makalangan ngandung harti nu kudu gelar tanding para jawara nu aya di dieu pikeun marebutkeun gelar jawara pinilih satuluyna. Kitu oge lamun muridna si Laraspati bung mertahankeun kalungguhan guruna. Kitu selang Ki Amer Getih ngabagi paneutepna kanu area di dinya. Leuwih ade kitu Getih bener. Jadi lamun mah si Andewi alias murid si Laraspati tilu biung urang tarung we masing-masing para jawara
ngarah dewek bisa ngajajal aji rengkah gunung milik anjeun, bener teu Ki Getih? Cek Tengku Rajapasai ku sora semu ku sora anu ngandung panangtang. Hehehe, Rajapasai, mudah-mudahan kula bisa uji pangarti jeung Andika. Ajian rengkah gunung bisa ngabagiakeun tenggelan maut lembayung nandung milik Andika deuleu Rajapasai. Walon Ki Amar Getih tetap tenang, teu kapancing amarah ku pedah rasa ditangtang ku Rajapasai. Di juru di balik tergos hideungna Bajing Sudraji jadi curinghak. Pedah manehna pernah ngadenge hiji tenggelan maut paling bahaya di sapanjang nu aya di wewengkon pasisir Andalas. Nyatana katelahna tenggelan lembayung nandung. Kadenge bejana eta tenggelan teh mibanda serangan maut anu kacida luar biasa. Secara pribadi Bajing Sudraji can pernah ngajajal eta ilmu, can diparengkeun jeung can aya kasempetan paadu hareupan jeung anu nyangking eta ilmu. Ngan dirina bisa ngijir eta ilmu anu ngaran tenggelan lembayung nandung mangrupakeun ilmu anu can kaukur sakumaha rongkah kakuatanana. Harita Raden Surya ngoles diukna muru nyamperkeun Kaki Panca jeung ka Jalak Harupat alias Bajing Sudraji. Kakarak aya waktu pikeun ngobrol jeung maranehna tayohna mah Raden Surya teh. Di sela wangkongan Bajing Sudraji mepelingan. Punten Raden, sanaos Panjalu tos dilingkung ku para jawara angkiran. Pihak kulawarga Siliwangi tetep kedah diungsikeun heula ka tempat anu langkung aman. Salianti pikeun ngahindar tina ancaman tebar pati, oge ngahindar tina karuksakan. Melang bilih kabarerang ku pangandiwasana para jawara pami engke nuju tarung campo silih jajal kakuatan uji pangarti Raden. Cek Bajing Sudraji mepelingan ka Raden Surya salaku pupuhu gempungan Sunda Makalangan. Ki Jalak Harupat numutkeun pribados rerehan Siliwangi asa teu kedah diungsikeun. Sabab abdi yakin permasalahan bakal teleh rengse ku ayana bantuan dedengkot jawara ti saban madhab kitu panginten Jalak Harupat. Walon Raden Surya ngarasa regreg. Tapi Raden, upami rerehan teu diungsikeun hawatos ka kulawargi anu lemah moal kuat kumokahana adu ajian jeung adu kadigjayaan. Tatar Panjalu bakal jadi lahan tarung ancur-ancuran Raden. Tambah Bajing Sudraji nguatkeun. Tenang Ki Jalak Harupat. Abdi yakin urusan tebar Rajapati bakal tereh direngsekeun moal dugi ka para jawara tarung ancur-ancuran metakeun ajianana sewang-sewangan Ki Jalak Harupat. Nya mudah-mudahan we atuh kitu dina behna Raden. Ceuk Bajing Sudraji teu bisa majar kumaha deui, teu bisa maksakeun pamadagana sorangan. Anu penting pikeun manehna ngabejaan geus, ngelingan geus. Tinggal bandungan we engke kumaha kajadian satuluyna. Cag kayaan di Tatar Panjalu urang tinggalkeun heula. Ayeuna kocapkeun deui
punten, ayeuna urang kocapkeun heula Dewi Cempaka satu tas hasil maling kalung permata giok milik Andewi kalawan dibaturan ku Badega Satyana nyaeta Nini Suketi. Harita duanana terus lumampah ngajauh nuju kabeh kidul. Kiwari duanana geus aya di Guha Karang wewengkon Labuan Ratu. Sakumaha geus dikanyahokeun, eta guha mangrupakeun tempat patilasan Kilanang Karang. Anu mana Kilanang Karang samemeh ajalna pernah nyampurnakeun tatapakna ka 100 tahun. Atuh kayan eta guha cukup laluasa lega jadi tempat panganjerkan pikeun Dewi Campaka jeung Nini Suketi saheulaanan. Teu karasa Dewi Cempaka jeung Nini Saketi geus aya samingguna araya di dinyana teh. Geus saminggu oge maranehna duaan usaha satekah pola ngabongkar teka-teki Rusia nu aya dina Batu Giok. Tuluy eta Batu Giok diulak-ilik, dibulak, dibalik, dipalikiran. Tapi geus saminggu usaha satekah pola masih keneh can ngabuahkeun hasil. Sagala cara digunakeun tetep eta batu teh teu nembongkeun Rusia naon-naon. Duh, kumaha ieu teh Nini Saketi? Geus sagala cara dilakukeun, geus beak dengkak, geus beak pola. Tapi geuning ieu Batu Giok teh masih can nembongkeun Rusia na Nini punten Nini Suketi. Cek Dewi Campaka ngangluh meh hampir taluk jeung peunggas harepan. Sabenerna si Larasati bener teu nya nyimpen Rusia na dina ieu giok Nini. Kula jadi heran Nini. Sambung Dewi Campaka bari lajag-lejeg kerung halisna sarebu usahana mentok magih jalan buntu. Oh, yakin Andoro Nimas? Rusia puhun sakera. Nini yakin pasti disimpenna dina Batu Giok. Pedawe urang can bisa mukana Andoro Nimas. Walau Nini Suketi panon lamur telek kana Batu Giok dina leungeun atawa cekelan Dewi Campaka. Kula geus taak beak dengkak Nini. Ting kumaha deui ieu carana sangkan bisa muka Rusia. Masalah buhun sakera di balik ieu Batu Giok Nini. Cek Dewi Campaka bari nyarendekeun awakna kana dingding guha bangun anu lungse. Ulah waka peunggas harepan Andoro Nimas. Rusia buhun sakera yakin bakal kabuka. Anu penting tenangkeun heula emutan jeung hate. Ulah dibawa rungsing atawa rusuh teu pupuguh Andoro Nimas. Nini, nah perlu urang mulang heula ka Gunung Tidar supaya bisa nyalse ngabongkar Rusia na di Gunung Tidar Nini. Aduh Nimas, lalampahan urang teh geus kagok jauh Andoro. Rariba lamun urang kudu mulang deui mah ka Gunung Tidar Andoro Nimas. Nya terus rek nepi ka urah urang kieu wae Nini. Keun engke peuting Nini erek mujasmedi, rek menta pituduh ka alam gaib. Susuganan we engke Nini menang ilapat Nimas. Nya atuh ari kitu mah kumaha Nini we. Anu penting Rusia buhun sakera kudu gancang-gancang kabuka Nini. Nya mangga Andoro Nimas.
para wargi sadayana. Waktu teu karasa nyerelekna. Caangna beurang geus kaluluh ku tirai peuting anu poek mongkleng. Tapi di sisi basisir henteu poek nu aya bulan mabra nyumiratkeun sinar kaperakan di Jomantara. Di papaes ting karetip baranang bentang. Jadi tanda langit peuting eta keur kayan lenglang tedeng taya aling-aling. Angin meningahi liwir meusan. Ombak sagara kidul tepati teuing motah ngagalura. Anu biasana ngagugulung peuting ieu mah katampuana tenang ukur ombak leutik sered sumeredan. Dina luhur pasir bodas katenjo Dewi Cempaka keur ngagolerkeun awakna bari panonna neuteup ka Jomantara merhatikeun belenongna bulan. Atra pisan kumaha kagelisan Dewi Cempaka nalika beungeutna katojo pisan ku cahaya bulan. Rupana mantulkeun sinar gumilang Dewi Kahyangan, ditambah kasampurnaan pangawakanana. Dada buleud nyentre nyengsung meh jiga gunung sakembaran. Lamun ngaliwat pas aya jajaka pasti bakal refleks teu kuat leungeunna getek hayang nyabak. Terus rok panjangna meniririaban katebak angin. Sakapeung kasingkab nembongkeun suku lenjang. Mata kasentak birahi seorang lalaki. Tetepan panona anu ceruleuk terus jeung terus merhatikeun belenongna cahaya bulan. Di barung rumahu miceun bangbalu, miceun kaseunggah jeung karipuh kunyang hareupan poe-poe ka hareupna. Sabisa-bisa Rusia di balik batu geok goat kabongkar eta hiji-hijina jalan pikeun manehna nyalametkeun hirupna. Sabenerna Dewi Cempaka melaan maok batu giok lain taya alesan. Lamun teu karena kapaksa teuing mah demi nyawana sorangan. Cadumung ku pabalituk haram dempak pabalatak kudu curaling kana barang batur. Manehna nepi ka bisa diancam pati alatan punten. Matak manehna wani maling batu giok sabab manehna keur kaancam pati alatan salah muhit ilmu. Carita sabenerna kieu pamiarsa. 3 bulan katukang Dewi Cempaka tas tatapa di Gunung Tidar. Ngaji tur muhit hiji ilmu kapahing. Jurus anu dilarang anu masih kacutat dina kitab Talo. Anu katelahna ajian setakrama. Eta ajian setakrama mibanda kekuatan sajajar jeung ajian kapahing sejena. Seperti ajian Kilatenja, ajian Saptarenyu atawa Kranggan Satrenjuna Bajing Sudraji. Geus jadi katangtuan mutlak lamun hayang muhit ilmu kapahing eta Dewi Cempaka kudu mibanda jenis cakra buhun atawa boga aliran cakra zaman wiwitan seperti Bajing Sudraji. Bajing Sudraji sanggup ngawasa jurus kapahing teh alatan didukung ku aliran cakra murba anu aya dina jiwana. Hiji kasalahan Dewi Cempaka nyaeta maksakeun karep, maksakeun diri muhit ilmu kapahing bari teu didukung ku cakra buhun. Tiba ngandalkeun cakra zaman kiwari. Hal eta bakal tolak balik. Bakal malindes nyerang kadirina sorangan.
ilmu kapahing teu kapuhit, nu aya ngadon diri kaancam pati. Aji setakrama sacara lalaunan bakal ngahuru atawa ngaduruk kana jiwana sorangan. Nandangan nasib anu apes, Dewi Cempaka gancang ubar aber tatamba ka ditu ka dieu. Ngan geus ngadatangan 40 jalma ahli tinambaan. Hiji oge eueuh nemetu, eueuh nu sanggup bisa ngubaran kana panyakit tina hasil malinesna ilmu kapahing anu dipuhitna. Ditungtung rasa aralna nya aya nu ngabejaan ka Dewi Campaka. Cenah ceuk beja pangaruh ajian kapahing setakrama bisa leungit ku jalan disebakeun ka buhun sakera atawa sina dihakan ku buhun sakera. Eta anu jadi marga lantaran kusabab manehna lunta jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang ti Gunung Tidar nuju ka wewengkon Pasundan melaan ngiwat batu giok di Andewi sabab pikeun ngubaran dirina tina malinesna ilmu setakrama. Muhit ilmu kapahing memang kitu, kurang-kurang namah matak madarat boh kanu muhitna atawa ka jalma rea. Karuksakan anu ditimbulkeunana lain leutik-leutik, bisa mateni jalma rea beh dituna bisa ngancurkeun tatanan alam. Tapi kulantaran waktosna tos teu nyekapan, nyangkin diwe urang ngaguar saliwat ngeunaan masalah muhit ilmu kapahing. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu dikantun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.